Assalamualaikum dulu salam buru barea salam dunya tepang deui sareng tata dalam miharja anu baris ngaduwikeun dongeng Sunda. Judulna Nu Gondrong di Gedong Dakwah karya Holisoh ME. Mangga baraya wilujeng ngabanduman. Quran benang bungkus ku cindung di suhun, mau kena dikelek, asal riba pisan. Tapi ketah da resep deui ari milu salat jamaah teh resep pisan. Teuing mun pedah masigitna deket kobong santri meureun. Remen silih kletan, remen silih kecepan. Resep teh najan nyaho hukumna dosa ngadu imut ngadu tetep jeung nu lain muhrimna. Tapi dosa-dosa silih kletan mah teu dieureunnan. Angot beki meuweuh da manusa atuh taya nu sampurna. Ketang ari santri nu walanter mah teu kitu. Ari bogoh teh ngirim we surat ku aksara Arab gundul dibikeun ku sorangan. Nya eta oge santri anu karerean masok marere surat ngan beda carana. Suratna teh dipurageun tina jandela kobong atawa diponcorkeun tina bilik. Paan si masjid oge ari dibere suratna teh diponcorkeun tina jandela. Lamun manehna dek ngirimkeun balesanana, sok caricing we handapkeun jandela kobong diantir ku euy sobatna. Kemun geus sidik aya nu ditujuna, luk we surat teh dipurageun. Geus kitu mah ting berebet we lalumpatan daerah meureun ari panggih mah. Lengkah beuki digancangkeun, angin janari karasa nebakan tungtung buuk, tiris. Di jalan barudak nu keur ngarangin ting gorowok ngageroan. Ngahaja ka masigit atawa ka gedong dakwah di Lebak ngadengikeun dakwah subuh. Di parapatan pasang rok jeung Nok Eha putra mama ajengan nu bungsu. "Hei, rek ngadengikeun dakwah?" cek Nok Eha beri nepak tak-tak. "Moal rek ka masigit rek ngaji," tembal teh. Teu asa-asa ka Nok Eha mah nyanyi ka putra ajengan da babaturan sakola agama bareto keur leutik. "Mending ngadengikeun dakwah yuk," leungeun dicekelan ku Nok Eha. "Hoream jauh teuing. Belet, resep gerayu." "Aya naon kitu?" "Aya nu aneh urang pasar sore," omong Nok Eha beri seuri. Teu dimenak teu dicacah teu dianak ajengan ari geus waktuna balik bah taya bedana ti jelema sejen. "Lah atuh di kobong ge loba," tembal teh beri cikikik seuri. "Bosen mending di gedong dakwah gerayu." Nok Eha keukeuh maksa, tungtung nama eleh deet milu we. Keun bae diturut we, ongko acan pisan milu dakwah subuh mah, itung-itung pangalaman we. Atuh resep di masigit, reka masigit dewe isukan mah. Resep di gedong dakwah nya sanajan jauh ge, rek maksakeun we meureun, rek diicip-icip heula we mana nu ngeunah. "Sok loba anok nu ngadengikeunana." "Komo atuh arah halus geura," cek Nok Eha beri nyerengeh seuri. Nya we loba pisan nu ngadengikeun dakwah teh da eta we gedong dakwah nu sakitu gedena teh meh pinuh kolot budak. Ngan lamun ditelek-telek mah loba keneh barudak ngorana tibatan kolot. Hate seuri. Paingan Nok Eha jauh-jauh ngajakan ka dieu. Sakitu deui imahna ge deukeut ka kobong, deukeut ka santri bapana. "Nya resep teu Im?" cek Nok Eha beri nyigeung leungeun. "Heueuh we nya resep di dieu mah. Tak ge mending ka dieu," cek Nok Eha beri rerat-reret nenjoan ke tempat teu diuk. "Pinuh Nok." "Moal lah." Leungeun ditungtun ku Nok dibawa paseseret ka jero. Loba nu keur diuk kadupak atuh ting lalieug. Ari nyahoeun mah putra ajengan nu nyedek teu tulus rek ngarembekna teh. Aya untungna oge rerejengan jeung putra mama ajengan mah. "Di dieu we diukna nya Im," cek Nok Eha beri nunjuk tempat nu meh pinuh ku jajaka. "Lah hoream becalu wungkul," cekeng teh murungkut. Era lain embung. Era ari diuk rerendengan jeung jalu teh. Resep sote atuh ti kajauhan silih kletan silih kiceupan. Ari kudu padeukeut mah ampun we. "Yuk lah meh haneut." Leungeunna ditarik deui. Nurut kana kahayang Nok Eha, geek diuk persis gigireun lalaki nu rada jabrig.
hayang seuri lalaki gondrong nu dikopeam milu asup ke gedong dakwah. Salah asup gitu. Barang rek emok awak jajak kagigireun kadupa ku siku. Nyerieun kawasna damani nyengir. Punten. Wios teu nanaon. Tembalna bari ret ngareret. Kabeneran ieu panon teh deui keur melong, cedak panon diadu. Hate ngeleper. Gusti kunaon atuh ieu hate betak iubur. Haram jadah pisan da lain sakali ieu wae papelong-pelong jeung lalaki teh. Eurin pok teh bari sok nu damu kena jeung Quran alahunan. Lah da si enok nu kitu teh mah jadi we teu bisa usik-usik acan. Usik saeutik rarasaan teh kabeh panononoman nenjokeun. Leuh asa kasiksa. Mohon dinten ieu mah asa seueur pisan ngupingkeun dakwah teh. Omong lalaki gigireun. Da ngomong sate tadi ka diri sorangan. Ngan kalepasan rada tarik. Geus we disangka ka manehna. Nepi ka jam 8:30 dakwah teh kakarabubaran. Mani kesel tapi resep. Basa kaluar ti gedong dakwah lalaki nu diupi gireun teh ngabelenyeh ngajak imut. Urang mana nya? Wawuheun kitu ka Nok. Saha teh Nok? Heuh urang pasar sore teh tembalna Daria. Ya Allah, sugan teh. Asep Takbir ngaranna, sakola teknik cek si Ropiah mah di Bandung da tetanggana. Paingeun atuh nyahoeun. Ceng teh bari ngalieu ka tukang. Ari ret gebeg lalaki nu tadi diuk ngarendeng di gedong dakwah lempang tukangeun. Untung we ngobrol teh teu tarik teuing. Mun taeun teh wirang. Sirah ngaliuk deui ka tukang. Masih keneh ngingiclik. Bibir ge imut. Nok mah jongjon we ngalengkah. Teu nyahoeun aya nu nuturkeun da teu dibejaan. Nya da nuturkeun. Ka pasar sore mah ka kidu lain ka dieu. Patukang tonggong pisan. Di buruan bumi mama ajengan Nok mengkol. Isuk didaguan ku Nok di dieu jam 4 nya. Pasti urang pasar sore ge aya di dieu. Omongna bari seuri. Kuring ge seuri maur. Inggis omongan Nok kadengieun ku nu di tukang. Nok geus ngaleos mah telenjeng we lumpat. Sieun atuh da heug sorangan. Tapi kalangkang Asep Takbir mah keukeuh we teu daek leungit. Angot beuki kolebatan. Ganteng geuning gagah. Gondrong tapi nyantri. Lah mata keresep. Hate mani kekejetan, hayang geura isuk. Hayang geura tepung jeung Asep Takbir. Hayang geura nenjo imutna. Hayang geura nenjo keletna. Bae dosa ge da nikmat. Beres saur gap kana cindung hejo kolot. Sabada bebeja ka emak leos we indit. Rada sumanget lempang teh. Ngingki gue dah hayang geura-geura gok cing nu kamari ngeletan. Di jalan barudak bujang tinggerero. Teu yeuh dilieuk hare-hare we. Persis hareupeun gardu pos ronda aya nu ngajanteng megat bari ngagero. Imas diantep we teu ditolih. Paling ge santri nu masantren di bapana Nok Imas dialeu-aleu ayeuna mah ngageroanana teh. Panasaran dilieuk. Hate ngaranjug. Ning lalaki nu dipicangcam di kamari. Na teu ngimpi kitu. Leungeun diciwit ku sorangan, nyeri. Nya teu ngimpi aing teh. Teu ngimpi. Imas sakali di ngagero. Lengkah eureun. Bade ka gedong dakwah. Pokna bibir teu kelu engab. Ukur sirah nu manggut. Yuk sareng. Omongna bari ngarendengan lempang. Duh ieu hate lain caritakeun tagiwurna. Kawasna mun direkam tang tu kadenge deg-degan jantung, jentre. Asa atoh tapi era tapi atoh. Angin janari karasa nebak punduk nu teu kabunian ku cindung, tapi teu tiris kawas kamari. Ayeuna mah seger nikmat teu karasa tirisna. Palebah pasantren Nok geus ngajega nangtung. Pan geus janji kamari rek disamper. Hayu Nok, pok teh bari ngarandeg. Yuk, tembalna, tapi barang ret nempo Asep Takbir gigireun, Nok teu tulus ngalengkahna. Cung we, tembalna teugeg. Leungeun nu keur nyekel leungeunna dikepeskeun. Heran.
Nah teu pupuguh nok eha teh betrobah adat, da lain sausum dua usum atuh reureujeungan jeung nok eha teh, tapi kakarayeun nepi kahelokeunana. Naha? Ah, nok eha teu ngawaro. Memeh ngaleos nok eha teu beungeut mani antep lila pepelong-pelong. Tungtungna leos weh. Tapi jentre na kongkolak panonna ya cain ngagenyes herang cipanon. Deui hate heran. Nah pedah rendengan jeung asep takbir kitu. Hate weleh hemeng. Angin janari nebak punduk. Tiris tapi nikmat seger. Yo atuh, wios alimeun mah. Asep takbir ngenyang leungeun tapi geuwat dilesautkeun deui ka pohoan meureun. Bari ngalengkah teh hate keukeuh hemeng poekeun ku polah nok eha. Ti ngawitan enjing unggah subuh ku Asep disampeurnya, pokna dikukur. Ret ngareret panona paamprok, hate ngageter. Blenyeh manehna imut, atuh dibales poho we ka nok eha mah. Hate kebeku kabungah sabab ti mimiti poe isuk, ieu hate baris aya nu ngeusian. Hiji lalaki nu ngoboy tapi nyantri. Cek baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Nu Gondrong di Gedong Dakwah karya Holisoh ME. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Nabi Harja pamit, permios.